masa lalu, biarkanlah berlalu kenangan yang dahulu. Dan perjalanan ini adalah sebuah mimpi yang harus ku lalui. Oh, mungkin di sini ku dapatkan harapan yang telah ku nanti. Mungkin di sini, di sudut kota ini ku berdiri mimpi. Karena kamar rek usaha aya we pikeun sebelum teh si Joy abang lain jelema teh gablek. Duh, kudu kumaha ieu hirup. Pika sebelum kumaha tuh A. Teu kira-kira eta jelema rajin rek bare ongkos gede 50.000 ngan hanjaka larikna ti rawa badak tepi ka jeding. Jor teuing sudi. Jeding teh lain bibir A, tapi lokasi nu aya di Sukaresmi. Oh. Sukaresmi jeding, sugan teh tepi ka bibir jeding aing aduh. Ampun. Tadi tuh geram angkat nu di dia butuh duit. Ayo jasna. Di bager aya boga pamajikan teh deh. Sok geura angkat damba wina sing ngahasilkeun. Soalna seueur nu nagih. Asa ku teu ngarti ti mimiti dikawin tapi kaki wari anger we neng mah butuh ku duit. Nyantos atuh angkat heula.
Zaman kiwari dengan pegawaian khususnya gusti. Teh usaha-usaha naon? Coba modal nengan di mana? Teh kumaha urang lur? Joy kumaha tuh pegawai yang gadang wae era orang kukolot euy Aslina euy, aduh aing pusing. terus era orang yang inspirasi bari ngopi Joy di mana kopi weh Benernya, ayo ke kedengnya. Orang siap. ngopi lah. siap Coba dia. Oke. Jelek. Udah tah. Nama ya nama. Orang namanya inspirasi weh. Kumaha wae coba orang ini. Betul sekarang orang acan pegawai yang kecil kopi rokok. Jadi penyakit aing mah. Ini. Ya geus tah. Ieu we mah. Bawa kopi orang nongkrong di Ayo restoranna beli gitaran, tong di mah wae. Berarti ge bulukan cicing di mah. Ayo dah, restoran bawa tah kopina. ayo guys Kas nang aing. Tinggalin. Dun, alhamdulillah orang katarima duaan gawe ngalamar ke PT Koliang. Nah, itu tuh penasaran, bayar 15 juta udah hari orang. Eta nasib si Joy jeung si Alek kumaha, Dun? Cenah mah teu katarima ceuri ku gua akan cenah ka indungna. Tuh dah si eta mah teu menang di bejaan, hayang ngandalkeuna hayang bisnis wae, Dun. Nya heueuh kereta ge kurang diajakan hayu cuk urang teh urang ngalamar ka PT itu ngaluarkeun duit saeutik embung wae nya geus urang mah akarep. Teu menang di bejaan tuh dah, Dun. Urang mah tinggal nyantai itu enak mah. Gawe tinggal ngeunahna, Dun. Aya Bener tuh. anjing. Dun, ayo urang kapos ah. Pasti aya duaan budak pengangguran eta. Kas tukang bisnis. Heeh. Ini tukang bisnis. Nu pengangguran eta, nu kamari teh ieu teh katarima. Ayo. Ayo. Tebugan duit aya ngopi tah budak teh. Ya. Kampotnya dah, Dun. Ayo sampeureuh. Wae lek nasib urang ayeuna ngalamar gawe ka itu kadengan teu ditarima we kamari terakhir tah urang ngalamar ka PT Kualiang cai jawaban wae pe ka ayeuna. kumaha tuh orang ge sanasib euy ka ditu ka dieu teu ditarima lila-lila mah capek hate urang euy Lain eta si Erik jeung si Kardun cenah katariman teh cenah ngalamar nya teh kan kemarin barang ngalamar teh jeung urang opatan. adanya mah si dua neta teh cenah diterima lolos pakai duit. Wah. Lu balik. Oh bener orang cek maranehna tadi. Pantes sih. Make duit mah pasti katerima wae. Oh bisina urang. Bisina urang jelema sangsara tuh dan nanaon ge hese susah. Kurang-kurang nama urang ngadu milik. Repo. Bener ku zaman kiwari mah. Dun. Itu aya si Joy jeung si Alek di pos ronda. Orang tanyakeun, cenah manehna teu katarima di PT Koliang? Ya, orang pugukeun. Heeh, urang ge penasaran. Ayo. Kumaha sih jenis pengangguran teh? Sampeurkeun wae, Dun. Sampeurkeun wae. Ayo, Dun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha, brother? Udah ramang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Samang. Gabung. Sok cari.
Kumaha lur? Cenah ada yang mah PT Kuanglin ente diterima. Tarima atuh urang jeung si Kardun. Duit atuh. Mantakna mun gawe teh pake pangleueur. Duit. Tah bisa rokok. Beres gajian urang. Mane teu ngarokok di dieu. Kerek beak bieu kopi kita jeung eta yang ngerokok. Hirup teh tuda perubahan saria doaan mah. Teu urang jeung si Kardun Dun. Nah, heuai atuh. Ada kumaha urang mah jelema teu boga atuh da. Rek jual naon atuh da dieu mah teu boga naon misina di darinya aralus naon ge. Jual we atuh sawah batur mane teh. Aya talaga. Aing beureun ngabangsat kitu carana mah. Kan kurang geus dibejaan hayu tong hayang bisnis naon. Bisnis teu boga duit mah bisnis naon atuh sok ngalilir we sorangan. Emang dino bisnis ke urang cantang tuh duaan teh ngahasilkeun tapi insyaallah ku ikhtiar mah sagala ge aya jalana. Dun mana ngarokok wae bere Dun. Jika aing atuh HP anyar ngalikeun boga teu. Gawe mantakna. Awak badag hayang bisnis. Dun. Kumaha Dun? Geus ngarokok lah enak mah. Ayo kopina. Eta ya mali. Mali. Nanya Lek. pagawe mah Mahal. pisan ya. Geus mah tong sararombong. Kadieu teh ngalelewe aing. Urang malen ngalelewe. Emang pakdana kitu, Dun. Ayeuna ngagugulung bisnis, mending gawe jeung urang bareng. Dun. Nya heueuh atuh. Ena naon maneh kitu pengangguran duaan gulung bisnis we awak we buntel tah. Dun, tiga lauk naon Dun? Lauk nani teh. Geus aja Joy, balik aja ya. Ka mana? Balik di dieu mah. Lelewe wae Joy. Ulah dicokot atuh duitna. Dun, pesakan Dun. Kudu ngadasa pengangguran. Joy, urang nyeri hati euy ku omongan si Kardun jeung si Erik. Geus lah. Tong sok kebawa emosi, kapanya emosi. Keun we urang mah orang ikhtiar yang ngadoa we. Kieu mah urang buktikeun ka maranehna bahwa orang duaan bisa manggih kasuksesan. Nya heueuh atuh, kudu inget cek papatah nanaon ge. Nikmati proses, kejarlah cita-cita. Ini mah semangat weh. Nya kudu semangat nanaon ge tuh da. Ai kudu ngagugu ego mah heueuh kabeh ge. Pastilah kapanasan ku jelema kitu patut. Keun we urang balas ku kasuksesan ke suatu saat.